Mang, ngopi heula cai asak. Siap. Ngopi-ngopi. Mang tas gawe naon deh? Rek melaku waluh tuh. Waluh hujang naon deh, pani mah kebon alpukat tuh. Kan alpukat mah pokokna urang mah melaku waluh tuh dina rungga gitu tuh. Jadi kayak waluhna pan lamun buahan teh lumayan keur sayureun, keur kolekeun gitu. Kerja jaburan urang. Oh gitu. Ari tanggal alpukatna sabaraha tangkal, Mang? Tangkal nama 103 tangkalan ya teh kabeh nama. Oh, ya umurna atau sabaraha tahun ya alpukat teh ya? Itu tim melak mah nepikeun kain teh 2 tahunan lebih. Tapi memang tadina henteu di urusna henteu make sistem pertanian. Hari ayeuna ieu keur program keur disuburkeun kontrak kerja jeung ti pertanian. Jadi alhamdulillah tah ayeuna mah pan tuh baradag aya nu hanyat geus parucukan deui nu tadina geus tidur teh. Jadi samping melak alpukat sareng waluh, melak naon wae amang di kebon teh? Melak cau, melak jengkol, ngarawat peuteuy. Jengkolna alhamdulillah tuh geus salupur. Cauna anu tadina terbengkalai ayeuna mah geus lalintuh. Tiup heula kopina tuh, Mang. Ya nuhun sampe ya. Ya, kumaha di prospekna dina melak alpukat, Mang? Insya Allah menjanjikan. Masalahna alpukat di kurang ya di Indonesia masih kene kebutuhanana masih kene berkurang. Kayak ya Mang Nono. Ieu kana bubuah alpukat sabaraha liladi ya? Insya Allah mun ningali tina batang mah ya perkiraan tahun ayeuna bisa berbuah tahun. Tapi ente bisa kabeh da. Masalahna kan ente saruan teu papak. Aya anu leutik aya anu gede. Anu gede mah ya sekitar 30 tangkalan bisa dibuahkeun tahun ayeuna. Oh gitu. Mudah-mudahan mah atuh sing tereh bubuah ngarah kalah hasilna. Amin amin. Terus ayeuna Mang Nono ek gawe naon deui? Ayeuna bagian nyemprot eurit aja nyemprot no dina cukutna deket tangkal alpukat. Nya tuh abi bade siap-siap bade ngalalawuh. Sok siapkeun kopina, Mang. Yuk.
Lain udah badagan tadi itu. Mang Nono lalau heula. Asak, ribetna. Asa. Siap, ayo. Madang, madang. Hari itu kenapa arek pernah? Bisa. Arek. Mana? Ikut gua. Tas nyemprot naon tadi, Mang? Eueuh. Eueuh tuh nu balak kana alpukat pan anu dina handapeun tangkalna. Geus da. Tinggal saeutik deui. Itu laparnya, enak madang ah. Madang we heula Hmm. tah. Nyawa ngeunah nyantai ge. Enak kan. Nah. Rasakan saya. Enak kan. Mantap pemirsa. Daging daging naon cing ya? Daging kuda. Daging baik ya. Enggak kan? Nyawa tuh. Bang naon ka mana enak gawe? Enggak sih sebedug ge mas ngalau mah balik pe. Oh, sabedug wae gawe na. Bedug. Nya tuh. Harapan heula ka Jona tuh mamah balik. Semua warga belah beteng. Saya datang ka imah tinggal sare nya. Nya gitu. Enak ya tapi Mantap. pernah masak di mana dulu ya? Di Ciamis. Ciamis. Makan kan ya? Oh, jelas.